Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Siti Fatimatul Zahra di kelas 11 IPA hiji. Di dieu abdi bade ngawawancara teteh abdi. Tepangkeun nami abdi Leni Madlina. Teh punten ngawaga waktosna. Di dieu abdi bade ngawawancara teteh kanggo tugas basa Sunda. Mohon mangga. Perkawis wawancara ngeunaan COVID-19. Menurut teteh kumaha carana nyegah penyakit COVID-19 anu beredar ieu? Menurut teteh mah urang teh ayeuna kedah numutkeun ka anjuran pemerintah urang teh sapertos di luaran menjaga kesehatan teh dina salah satuna untuk ngawasupanan cara anu leres kaduana nya ngangge masker upami bade angkatan mokomonya terutama nama upami bade kendara eta terus nepatireuna nya urang teh upami aya kerumunan kitu teh ulah kedah ngajauh we nya kenging ka ieu lah urang ngajauhan gitu nya ieu we dina tuangeun kedah sehat-sehat Jaga jarak lah nya teh. ulah sampai urang teh kitu tular gitu supados sadayana anu aya di dunia teh supaya salamet kanggo urang-urang keneh gitu payuna supaya enggal-enggal diayakeun diangkat lah kana virus sadayana aya di dunia ieu teh. Amin. Teras sikap teteh karai anu ayeuna belajarna jarak jauh teh kumaha menurut teteh? Menurut teteh mah mudah-mudahan aya saena soalna mungkin aya nu setuju atau anu henteu upami nu henteu oge meureunannya ya kedah setuju demi sadayana supaya dos sarehat pados terhindar gitu tina penyakit eta. Kurang ayeuna misalkan belajar di rumahna kedah nurunkeun perintah ti guru terus urang teh kedah lebih giat gitu di bumi teh da peluangna ageung gitu belajar di bumi teh upami henteu ka sakola mah nu sae namanya urang teh ulah eta karena belajarna we kedah Giat. lebih giat deui. Terus kumaha pendapat teteh ka jalma nu sok ngalanggar protokol kesehatan? Pendapat teteh mah nya karunya kitu kanu masih sedikit gitu urang teh ulah sampai nurutan karunya ka perawatna ka dokter-dokter mudah-mudahan kitu urang mah nu sehat ulah sampai Kena si ulah penyakit sampai eta. kena penyakit eta anu dilaputkeun ku sadayana jalmi gitu. Pokona urang kudu seueur ngadoa we intina mah teras kajaga urang teh keluarga urang oge supaya urang teh ulah sampai terpapar gitu katularan sareng urang we kedah rajin gitu we. Naon harapan kapayuna sabada COVID-19 leungit? Harapan kapayuna nya kanggo kehidupan urang sadayana supaya tiasa normal deui supaya urang kapayuna tiasa lebih maju pendidikan enggal-enggal bangkit deui gitu
jagana kesehatan, rajin ieu we melihara diri masing-masing gitu. Hatur nuhun nya teh entos nyempetkeun waktosna kanggo diwawancarai. Salam sunah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.